kemana dia eta? Fikri, lamun babaturan aing, moal bantuan ku aing. Sarua aing ge, aing kadinya be ka si Fikri. Jaja si Fikri, pohara anjing. Bere-bere cai ke di dieu, aing haus. Mending dia haus doang, emangnya haus nya lapar. Jaja, aya Kastela nya atah, nya hejo, pentil di. Den, cara gambar bagian nya Kastela pentil. Bisa jadi kagus. Roti jeung cai aing teu ka bawah deui, kuat aing. Kurang tanya yuk. Oi Pik, mana cai? Tenggorokan aing garing. Dia amat ka dina. Hampura ieu dak, aing ka dieu karang ingat roti jeung caina teh dibawa poho aing. Suwe da Fikri, emang nungguan ti ka nyampe sore. Aya Kastela atah. Heyo. Eta lagu dipetis. Dia Fikri teh nyambung amat deui. Moal kami teu mau nanon metis deui. Cucuet aweuh, gugul aweuh. Geus dara mah teman tik make alas, gugul lagi hada. Pik kok dia jeung emosi, kuduna mah kami. Geus eta gampang. Wih sigana mah baru marah ieu. Weh tolong weh. Udah lupa cok, aing capek cok. Hojing teh dia capek. Makanan dia ulah lumpat, aing capek pugu. Geus kayak penting dari dia kayak mak aing bae roti jeung cai nang geus disiapkeun ku aing kan tadi katinggaleun. Lah ngolo tanya, lamun ngolo cukut jeung eurihna angkat di ku aing ka sawah dia. Ih ulah tang kena aing capek deui. Pasal dia ulah ngolo kami ge. Geus seueur kajang. Ayo. Lepang mewi aing capek. Aing ge. Jak, jalan lega kene, malah kasih si dia mah. Nah, suku-suku aing dia. Nyaho eta mah suku dia, mah nya suku aing. Eta begitu jauh. Ya Allah, amat ya. Hojingnya di kampung mengenai amat, di buri aya gunung, di pinggir aya sawah, di harap aya kebun. Indah betul. Bye bye, orang di bye bye. Dia juga jual anjing, coba deketan aing. Ogat aing jebur-jebur aing dia kumaha aing bae sih. Nah bodo amat aing, kumaha dia bae. Nang ari jalan kasih dungkul ka mana? Teh. Nun lamun dek kasih dungkul lurus. Ede eta si dungkul. Oh nya, hatur nuhun nya. Kenang teh heula. Ieu teh.
di kampung Sidungkul ademnya. Hojingnya. Kumaha lamun saudara ka dongki mah ademnya.